Ya Allah, kumahanya carana ngomong ke emak, tapi asa ragu, bising teu diizinan, urang hayang buru-buru rumah tangga ku emak. Kumaha tuh nya euy? Nyanggeus. Ayeuna bismillah weh. Mugi-mugi si emak ngizinan urang hayang rumah tangga. Bismillah lah ayeuna mah. Ya, Jang. Ngomong ke emak, tapi emak bisa ngambek. Ngomong naon atuh, Jang? Tapi emak ulah ngambek. Ujang emang emak kudu ngambek kunaon. Jadi kieu mak, endik teh bobogohan jeung si Eneng. Atuh naon deui, Jang? Kamu penting mah teh ngarukna anak batur, ka bina-bina teuing. Maneh urang geus anak batur cireuneuhan. Kumaha urang teh teu boga duit, biayana eueuh kumaha ieu teh. Astagfirullah mak. Endik can ge anggeus ngomongna, padu we potong mama cik atuh. Dengekeun heula endik ngomong teh, tapi ka anggeus. Kumaha dengkeun asa Ujang sing jujur. Nya jujur mak, endik oge mana we salah paham wae. Nya sok ngomong ayeuna. Ieu mak, endik teh pan bobogohan jeung si Eneng geus lila. Tah, matak endik ngomong ka mana mah, endik teh hayang ngabebener atau hayang rumah tangga jeung si Eneng teh. Mangkana minta izin ke emak. Ampun Jang, duit di mana? Emak teh baru duit ieu pan pacak klik. Ujang kumaha yang kawin? Duit di mana eueuh duitna? Kan can panen. Pan emak hutang loba, kumaha atuh? Ya mak, ari modal mah aya, sanajan saeutik oge. Mantak endik ngomong oge atau izin, manta restu lah intina mah ka emak atau ka kolot. Ujang yang rumah tangga kumaha Ujang da mah teu beus mantuan ya Jang. Nya mah teu naon, endik ge hideng maknya arek karepukeun kolot. Ya geus mama mah bisa nganteun ya Jang. Mau kumaha Ujang we. Ya geus mak, endik rek mangkat ka bimbingan si Eneng. Manta restunya mak jeung doana. Ya, amin. Sing ditarima ya Jangnya, sing lancarnya. Amin, doakeun ya mak. Nepon lah si Eneng ah. Halo Neng. Nya A. Neng di mana? Di imah A aya naon sih? Arek ka imah Neng. Rek ngabahas masalah kawinan teh ya. Babe aya teh di imah. Aya di imah. Panya tuh ke Neng ngomong ka babehnya bahwa arek ka dieu. Ya geus teh Neng. Kayak kedap di OTW ka dinya. Nya kade di jalan nya A. Beh, beh. Nya Neng aya naon? Beh, tadi aya si A nelpon, ngomong nama rek ka dieu, rek ngobrol jeung babeh. Lain si anu mana? Si A Henry. Oh, A Henry ke atuh. Emang erek naon si Henry datang ka dieu Neng? Teu nyaho tuh beh, ngomong nama rek ngobrol serius jeung babeh. Teu atuh nya Neng, lamun geus datang ke bejan babeh. Heuh. Aing rek ngajakan tanya ka mana si Eneng. Apa ngajakan si Dade jeung si Komarnya? Ah tapi na budak edan kabeh eta mah. Wah, kasih tatang ah, sugan we aya budakna. Woi. Sia unggal poe teh molor jeung molor unggal poe teh. Meni ugadagna pisan. Non deui atuh rek lah. Datang-datang ceramah wae sia lah. Antar aing yuk ka imahna Babeh Ucup. Dek naon ka Babeh Ucup? Pan aing rek nuku si Sonya. Nanggeus hayu anteur. Aing ditang semawa ieu. Ayo. Wih, yang saya buru-buru ngesbrek. Ah, iya bisa wae. Nanggeus hayu buru. Berangkat, brother. Ayo bro. Banyak-banyak duit. Mah tuh, si hujan. Neng, hayam bapak geus paraban can Neng. Biar si bapak, Neng sakieu geulisna piraku sih tah maraban hayam.
Atuh kali-kali neng maraban hayam teh ulah bapa wae teu cara ai ka duit nah meni pada moro ka duit teh. Embung lepas yang dipacok neng mah. Moal atuh neng dah hayam bapa mah balageur moal macok moal naon. Ih si bapak mah embung ah. Si neng mah dititah ku kolot teh tara daek nya geus lah. Dek. Emang Udin tuh. Urang samperkeun yuk, eleg. Gaskeun mah. Woi Mang, kerenaon ya? Nyaong geus sore oge masih keneh ngome bool hayam. Parah. Eta bepenjit sok ngeleg ka kolot teh. Oh nyalain ngelek atuh Mang. Eta kabuktianana heueuh ku gua amang keur ngodek-ngodek bool hayam. Buset lain dikodek-kodek jang ieu mah. Keur dinaonkeun atuh Mang eta hayam. Keur dielus-elus jang. Eta sia. Sakalian atuh Mang dikitu-kitu tah. Buset meni beuking ngaledek ka kolot teh. Jang geus sampura Mang, nyawa sorangan si Komar mah. Budakna budak edan. Goblok sia. Geus, ieu ceritana rek kamarana sore-sore wayak ieu. Kadar ieu. Biasa Mang, nian kopi gratis sugan we ayo nu mere. Zaman kiwari di mana ya kopi gratis, modal ge mayar jang. Lah atuh nemen-nemen teuing Mang. Modal meni sagala mayar. Pos uing, modal di sawah ge jadi, gratis dumuk ngecor. Tah Mang, si Komar pinter ngajawabna. Nih, Lamun di dunia pos si Komar kabeh, dunia ieu bakal rungkad. Nya ieu jang bisi ngarek ngaropi mah kahareup ti heula. Siap. Hai Dek. Sugan we goreng uli, jeung goreng pisang gratis ongko. Yo. Bala-bala aya di ditu kan we. Aya sorabi, jalabria, aing syukur beuteung. Heuh, aing lapar ya aslina. Neng, panjenenkeun kopi 3 neng. Ari bapak ngopi sorangan kuat 3 gelas gitu. Aya si bujang edan jeung si Dade keur alulin neng hayangan ngaropi. Oh nya tuh kayak kedap neng jieunkeun heula. Kedeung tungguan anak amang keur nyieun kopi nanya. Ai Mang Udin emang sebenarnya boga anak sabaraha hiji sih. Apaan lain ngadenge beja anak Mang Udin teh baheula maot lantaran nincak teh kotok terus ditajong digejebur ka susukan. Mane bisa wae jang. Heureuy Mang. slow. Wih, eta saha Mang? Anak amang nu kahiji geulisnya. Amis alabatan jalabria euy. Heeh Mang, urang kot ngaruy nempona aduh. Ye, saheula tuh bapana Mang Udin teh ah. Sombong. Tapi heueuh euy, turunanna mah halus aing yakin tah. Kenalkeun atuh Mang. Geus neng lah moal bener di dieu wae mah gerak ka jero ka ditu ka dapurnya. Usia mah sok baku asal ningali awal ge bata teh hejo. Sirik we sia goblok. Edan sia. Kuman pisan. Tapi asli euy bakok Thailand. Si Badu ieu mah. Segera leut lah caina tong ngawangkong wae lah. Aduh. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus bebeja can ka babe arek ka dieu. Geus ayo ka dieu ka jero. Be iya Hendrik geus datang. Beh, Emang aya naon pamaksudan ka dieu teh?
Jadi kieu be, Hendrik teh, ka dieu teh aya niatan hoyong ngabebener si Neng. Emang reka bebener si Neng teh emang si Neng teh bener? Maksudnya teh be, Hendrik mah ka dieu teh hoyong ngabebener si Neng. Disebut ngabebener teh hoyong rumah tangga lah. Emang niat rumah tangga jeung anak babeh geus boga modal? Ya kira-kira teu boga modal mah sok ngarepotkeun kolot. Nya alhamdulillah sih be, ari masalah modal mah aya seutik ge. Nya eta mah ku babeh ek ditarima. Syukur henteu nya kudu. Oh, siapa maksa geuning? Geus cicing si matang, urusan aing mah. Oh, sabodo ah. Nya sok atuh ujang gaduhna baraha? Ya be, cuman aya sakieu, cuman aya 5 juta ditarima syukur nya mugi-mugi sing mahilah cekap. Nya be, kitu nage da zaman kos kieu ieu. Mal bisa hajat gede-gede kitu mah. Menurut Neng mah nya ah be teu kudu hajat gede. Mun aya modal mah mending keur jaga ka hareupna. Bener pisan be, nu penting mah sah we nu mah heula. Mun misalnya rek hajatan ge nungguan negara orang bener-bener cager be. Nya enta satu ku babeh ditarima. Bener be, ditarima. Alhamdulillah tang, aing ditarima tang. Alhamdulillah. Geus tuh be, Hendrik jeung Tatang bade pamit. Bae nya sok atuh. Kade di jalan nya, ah. Hati-hati Be, ya. be. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bro, geus brai meureun. Ah, siapa saya balik?